sepuh mah. Sono Kak Neng teh Neng Mama terus di mana sih? Ngahaja ucu mama teh ni emut wae paningali ka mama Neng. Alhamdulillah. Sareng ka apa? Jazakumullah khairan. Kalau resan mama harita nuju manggungnya Neng. Oh, sibuk mama pada luar biasa ya memang. Mama bungsu ini adalah senior semua seniman-seniman yang memang Indung Sarerea schedule-nya padat. Alhamdulillah Terpadat daripada junior-junior. Itu didoakeun junior sadayana ge ku mama da Mama terus di mantan ya teh meuni ngaja Neng dolis ngaja. Tuh gaya hoyong kacamata me dolis Neng. Dolisnya, kalau mama dolis. Dolis Neng. Kalau resa Neng mama teh emut wae ayeuna alhamdulillah Sehat mama sehat Neng. Nembe laksana ayeuna teh penginten hoyong ngalayat ka bumi Neng ngajak ka bumi di tepanganku mama bungsu bangga reueus bagja pokona mah kasadayana BBC sadayana channel BBB Cimahi nyongkeun video oge kanggo pun biang ya wargi mama bungsu Bandung di mana waya ayana sadunia sajawa barat sa Bandung sa Sumedang pokona mah doakeun mamahna Neng Ria pun anak nuju teu damang mudah-mudahan enggal diangkat panyawana ya palayan mudah-mudahan sing di pasien mujizat sing di damang deui hari-hari sing damang pokona sing diangkat sadayana amin. Aduh mama naon atuh teh Ria teh cekap teh kue Neng mama disuguhan di segala mama bade ka dia sebenarnya ini mah pokoknya mama aku yang paling baik buat teh pun teh nyenak nanaonnya Neng kadang teh ngeleleng mama tapi mama di mantan Pak ieu mung putra salsa ieu 2 dinten 3 dinten mama aya di bumi orang kasih ayeuna nuju salsa dinten aya pokoknya kegiatan mama ayeuna naon kegiatan mama mah biasa iya ucu nyanyi manggung off air gitu alhamdulillah on air masih nasional ya kemarin baru dari Antv alhamdulillah Neng didoa sadayana dari Antv Trans 7 kalau rasa dua sareng anak mama tanya kalau resan sadayana TV swasta sadayana mama atos kasum nyumpingannya atos nyumpingannya kamari di Talaga sareng ANTV da mama mah aya Neng mah sendiri teh mah suar pakinten Neng mah di nasional tapi mama teh teu aya awonna ngadoakeun Neng kantenan Ria oge bagja reueus kagungan seniman Jawa Barat anu salah sawiosna panginten mama bungsu Bandung anu tos menasional ayeuna luar biasa lagu walaupun Sunda oge nya Neng nya kan kedah bagjanya upami kanggo budaya Sunda terus janten mama memperjuangkeun seni tradisi Sunda banget tradisi Sunda mengangkat ke nasional untuk lebih memperkenalkan lagi dari Sabang sampai Merauke supados budaya-budaya Indonesia Bhinneka Tunggal Ika biar bisa lebih mengenal lagi bahasa-bahasa Sunda untuk menasionalkan terbukti misalnya di Jawa itu kan Jawa Tengah bahasa Jawa meningkat ya barangkali aja ini dengan jalannya Mama Bungsu untuk menasional jadi insya Allah mugia diijabah ke Allah Subhanahu Wa Taala lagu-lagu Sunda menasional lagi dengan jalannya ada Mama Bungsu. Amin ucu. Matak mama teh hatur nuhunnya. Mamah lagu ditaruhutan ku itu henteu ambek Neng nuhun. Alhamdulillah. Bagja ya mah. Nih asa urang mah teh bingah tanpa tanding teh nya Neng. Oh berarti lagu urang teh dipikaresep ku anak-anak mama teh. Sok lanjut da mama teh itu teh justru cover-cover iya, tenan sok. Justru ameh tararang gitunya. Di Sabang sampai Merauke sanos orang kagungan karyana tapi misalnya anu YouTuber nanu sanes oge teu sawios nyamanya bebas aja yang penting tidak melupakan pencipta lagunya penyanyinya diangkeun insyaallah sadayana berkah rezeki dibagi-bagi semuanya dari lagu-lagu mama lagu Ria juga kan gitu semuanya pokoknya harus saling menghargai karena memang kita yang punya karya itu memang pengorbanannya banyak ya Mas ya? Banyak. Lamun segini melak parema tinggawitan ngawulukureukeun ka macureukeun ka ngarap
Pika tandur, aing tas lari tandur dibelewakeun ku. Nah, gitu. Justru nggak apa-apa, Sebetulnya sebetulnya atau cuma hayang ditoel. hayang ditoel, hayang diangkat segala rupina anu gaduh cover, anu gaduh karya, segala rupina anu hoyong lagu-lagu siapapun itu ya silakan. Utamina anu kagungan mamah ya. Sami sadayana saling menghargai. Jadi misalnya gini, apalagi kalau Noel pencipta lagunya, ya mah penciptanya, pemusiknya mah nya tuh pencipta sareng penyanyina lah gitunya. Da pemusik lagi sarasna menyerieun apa. Tapi da musik mah emang ngadarambal masing-masing nya gitu gara karyanya. Kitu na mugia sadayana tiasa ngartos, tiasa aya kita berbagi ilmu untuk bermanfaat ke semua yang menonton channelnya Mamah ya. Mugia tiasa manfaat kanggo sadayana, mugia kasayang Mamah kanggo sadayana oge membebaskan untuk untuk mengcover atau nyanggakeun lagu Mamah. Justru atuh nyeneng di nyontohan urang teh atuh di aranggo lagu urang. Mudah-mudahan sadayana bermanfaat lah. Mudah-mudahan. Sok mama pangintennya basihan bewara atana pi sanes wasiat da wasiat mah kenah anu maotnya. Kan ini mah lagi ngobrol santai. Ngobrol ya. Sok berkarya keras jenengnya ti mama ulah sampaikeun ka merumput babarian atau napi elehan. Aya mama regenerasina, ayeuna misalnya aya Teh Rika, aya kakak Rita Tila dan lain sebagainya, ada Ria Fitria. Nanti dari Ria Fitria juga ada lagi regenerasinya. Janten regenerasi mama oge saterasna aya. Gitu. Janten urang teh bingung, oh itu barudak tiasa ngalala duit saweran lewat lagu mama. Alhamdulillah. Secara tidak langsung urang teh masih rezeki ka budak eta teh nya lewat lagu-lagu anu dikaoskeun ku urang gitu nyenengnya gitu. Tapi sadayana biasa saling menghargai untuk mau dia misalnya oh siapa melakukan lagu mama minta duit mau yang penting baik bungsu Bandung hapunten nya sanes ulah gitu pokoknya ditoel mama sukses terus amin sehat terus ini meni cantik luar biasa sudah mama gerek naraskeun lagu Neneng lagu enggak lucu lagu enggak ayeuna nuju booming mah kan Nista iya Nista Anje Nista pokoknya si Nista teras upami nu endah mah ingkar janji mugia tiasa katapi ke masyarakat mudah-mudahannya sikat tapi ke masyarakat lagu maleledakan lagu Neng ge aya boboh kasaha aya jalir janji alhamdulillahnya itu naik lagu Neng sadayana ciptaan almarhum ya mudah-mudahannya mugia tiasa husnul khotimah tapi manis lamanya kanggo regenerasi sadayana pokokna mah kedah jantan panutan ieu mamah bungsu gitu sadar sama mamahnya kasadayana ge Neng nya pokokna mah ini mah panutan kita semua ya Neng mamah mah justru nya kasadayana ge sok mamah contohan gitu dan mamah bageut pemega dosa weran oge abi ge sok kabagi suka ditraktir masa di ditu nya Neng nya urang di Cirebon suka dibagi sama mama sekarang dapat apa ya tilu dus agung besar bener ya alhamdulillah Neng urang halangeun lagu hiji deui Neng yang bibir merah Neng mama baru sadar itu teh bibir merah teh ternyata Indonesia jantan masuknya nasional coba pengen tahu tuh pemirsa sadaya iya bibir merah bajunya merah kainnya merah segala merah hai udah ucu aku mah apanya hai sanes bibir jeding kan Neng sanes kan ieu bibir merah bibir merah sampai nu Neng ai Nista mah geus bugutos buming cumi nu enggal naon hiji deui Neng ingkar janji hoyong kalau aku terus dong ieu enggak apa mama juga sok celetak-celetuk Neng kamu ingkar janji jangan ingkar janji apa itu teh recycle jalir janji cuma di Indonesia cek jangan upami musikna eta bade kata-katanya Sunda juga boleh sami aya musik menyenengnya cuma kata-katanya ieu langkung di host di nasional satu acan ngantunkeun Kang Yana Kermit diserat ku anjeunna sadayana di Robi eta teh eta di Indonesia sami ciptaan nama almarhum alhamdulillahnya Neng mudah-mudahan lagu Neng tiasa berkarya amin ya rabbal alamin
kanjeng langkung bumingnya maksudnya pokoknya mah sadayana mau mama didoakeunnya Neng Ria, KDI, Neng Rika, Rafika, Neng Rita, Tila, Neng Dewi, Azia, Neng Inung, terus aya deui-nya Teh Tika Jen, terus aya deui nasional pisan Dede Lesti-nya. Leueus lucu urang King Nasal sakit salah Dewi Azki, sebab itu Neng Dewi Persik. Ieu saleh meh. Mama madu ini asal bangga reueus geuningan cek teh nya sakitu anjeunna teh artis-artis papan atas nasional dan di balalagur neng geudingnya upami Ria nuju ngempal di Jakarta oge alhamdulillah biasa Nasar Mokomo nuhun mama meni diajak duet jeung ka ieu ka Indosiar lagu mama talak teu nudut ku diajak bukan budak teh meni jujur pisan itu karena karya mama bukan karena aku cek teh aya aman tapi alhamdulillah ya alhamdulillah nuhun kasep nuhun Nasarnya mama terus diangkeun lewat gitu pokoknya sadayana praktisi Jawa Barat terus praktisi seni nasional sadayana mugia sarehat sadayana jeung teu harilapnya ning kana Sunda geuning aya mana roe kantos kantana upami anu kawitna ti Jawa Barat mah insyaallah tidak melupakan karya Sunda. Sok berkarya kan kapungkur oge aya kan Bunda Hetikus Endang yang tiasa naik ke Jawa Barat. Akhirnya insyaallah mamah bungsu ya. Amin. Kan sataca Teteh Nia Daniati, terus Bunda Hetikus Endang, Evita Mala, Bunda Evita Mala itu kan sangat dekat ya sama Ria. Upami nyario Sunda, upami nyanyi Sunda. Padahal karyanya dangdut semua ya, tapi tidak melupakan Sunda. Ica Trisnawati, terus nyanyi Sunda teh Lilis Karlina. Kan seueurnya insyaallah mama bungsu kapayeuna. Ai mama biasa mengangkat sadaya. Mama mah pokona mah nyontohan pun anak teh sadayana. Pokoknya mah sadayana jatan panutan. Aduh mama hatur nuhun pisan. Jazakumullah khairan kasiron mugia kasayan mama tiasa dibalas Allah Subhanahu wa taala. Ria Fitria mah teh tiasa ngabalas. Neng nuhun pisannya mama hapunten ieu. Sami-sami. Wengi. Mama hatur nuhun yung ke doana we Mama oge didoakeun sadayana nyungkep didoana ka pamirsa ka mama bungsu Bandung mugia sehat, banyak rezeki, cantik terus, bahagia terus, pokoknya bahagia lahir batin selalu dilindungi Allah. Amin ya Allah. Hatur nuhun ucup. Amin ya rabbal alamin. Tapi sakit nya ning cekap mama. Sareng asri cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iha ucup.